Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng nu kasep ngaraja dewek bagian kalima. Ieu anu nganggitna nyaeta Ki Masram. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Make akal atuh, segala ge teu make akal pikiran mah moal jadi. Akal kumaha mang? Kieu engke urang api-api hayang miceun, tah lamun dianteur ku penjagana urang beresan, sanajan dianteur ku genapan oge, mang sanggup ngaberesana. Cing satuju henteu? Satuju mang, iraha ieu teh. Ayeuna mang Asep Parman nya tujuan malah hatena mah bungaheun pisan dumeh aya nu rek bela ngajak kabur ti panjara sanajan kudu susah oge manehna teu ieu hariwang. Ulah ayeuna sababari ayeuna mah loba nu jaga tapi kudu engke penting siap-siap we lah ti ayeuna. Si Loreng siga nu yakin bakal bisa kaluar engke penting batur-baturna pada hayang milu ku si Loreng oge dijangjian yen bakal dibebaskeun kabehanana. Maraneh mah engke mun dewek geus aya di luar tur dewek geus bisa ngaberesan penjaga kakara ku dewek dikaluarkeun kabeh. Ka dewe poho Kang, cuk nu saurang. Piraku deui da dewek teh lain nu gelo tapi awasnya mun geus kabur kudu paburencai ulah rek nutur-nutur dewek. Keun dewek mah duaan jeung si Asep. Siap Kang lah, siap. Tembal batur-baturna rampak. Gancangna carita pamirsa peutingna kira jam 11 di penjara sepi pisan nu jaga ngan duaan. Ari di pos hareup mah tapi rada jauh jeung tarak ngontrol ka jero da geus aya nu duaan teh paling ge aplusan dua-dua jaga di hareup jeung di tukang. Siap-siap Sep, geus waktuna ieu. Si Loreng ngaharewas ka Asep Parman. Siap lah. Aduh, alah ieu. Tuan, saya sakit perut, melilit. Aduh tatahan. Cek Asep Parman terus api-api hahahuhuh bari nyagapan beteung na siga nu nya keur nyeri beteung. Apa? Lo berisik ke tengah malam ha? Cek penjaga bari nyamperkeun. Sakit perut tuan. Aduh, tidak tahan tuan. Asep Parman bari ngadeukeutan. Kunaon Asep teh? Aduh, nyeri beteung kacai atau boro-boro. Cek si Loreng siga nu nya. Kamu bikin repot kue saja ha? Panjaga nu hiji deui bari jepret mukakeun kunci panjara Asep Parman jeung si Loreng kaluar. Ari penjaga nu hiji deui mah terus diuk dina kursi bari ngalenggut nundutan. Sendal, ayo antar nih tahanan. Cuk nu saurang nitah ka baturna nu keur diuk. Semalu aja. Kan kita lagi ngantuk, malas lah mau tidur. Atuh kapaksa nu saurang nu nganterkeun si Loreng jeung Asep Parman teh barang geus jauh ti pos penjagaan. Rikat pisan si Loreng malik kap nungkup sungut soldadu ngan sakilat leungeunna nu hiji deui nyabut sangkur tina cangkeng soldadu. Keabras sangkur ngahakan beuteung si soldadu. Harita keneh kalawan teu ngaluarkeun sora si soldadu ngarumpuyuk terus ngalepaskeun nyawa. Ayo Sep, boro-boro. Hampir poho tungguan heula di dieu. Mang rek ngabebaskeun nu sejenna. Kop kunci dicopot lalaunan ku si Loreng bari nyamperkeun kamar panjara. Untung si Sendal keur ngaguhara kerek. Atuh tenang pisan kunci panto dibuka buru-buru batur-baturna kaluar. Kabeh jerempet teu loba omong. Kabeh mencara aya nu kakaler aya nu luncat tina jandela. Ari si Loreng mah terus nyamper ka Asep Parman. Beres mang? Beres. Ayo buru-buru. Bisi nu jaga kaburu harudang. Jalana ka mana mang? Ka dieu we ka tukang. Urang naik kana tembok. Geurah hayu buru-buru. Katayap
katayap dua anak mapai-mapai tembok geus nepi ka tukang kalacat naraek jeung luncat keluar geus aya di luar mah manehna kakara ngarenghap narik napas panjang. Bungah pedah geus bisa bebas komo Asep Parman mah bungahna teh geus lain di kieuna, padahal leuwih bahaya sabab mun beunang deui ku walana teh tangtu dihukum gantungna. Isukna di penjara ribut ngomongkeun kamar penjara geus kosong, petugas jaga ngahep-hep teu wani buka suara sabab sieun disalahkeun. Unggal ditanya ku atasanana cukup ngajawab teu nyaho. Kolonel Van Houten oge kacida reuaseunana barang datang jol kabejaan kitu teh nyel wae ambak antukna jadi murang mering ka bawahan. Paltom, Paltom semua, apa lu jaga itu molor sadaya, Manusia satu saja sudah tak bisa ditahan, pedom saya. Kolonel Van Houten bari gamplang-gamplang nampilingan anak buahna kabeh nu ngajajar ditampiling hiji-hiji teu prajurit teu perwira asal pangkatna sahandapeun. Ku Van Houten ditampiling wae da kitu adatna mun aya kaambek teh anak buahna sok kabarerangan. Maaf saja kol, kita tidak tahu, cek dektan sanggeusna katampiling. Tidak peduli, kamu semua tidak ada kerjanya. Pedam, apa lu kira itu tawanan biasa? Ayo cari sampai dapat, cek Van Houten. Atuh anak buahna gancang kala luar ribut arunggah kana mobil rek neangan tawanan nu mabur tea. Ari Kolonel Van Houten jeung 5 anak buahna terus indit ka Ciberem, maksudna rek nyusul ka imahna Bapa Rukmana teu kacaturkeun di jalanna. Kolonel Van Houten jeung anak buahna geus datang ka imah Bapa Rukmana. "Hei, buka pintu, buka!" Cek Kolonel Van Houten ngagerok tarik nakaranan. Bapa Rukmana jeung Ibu Hasanah kacidangaran jugna ngadenge aya nu gegerowan teh, ngadenge sora mah teg curiga ka bangsa walanda, atuh terwae ngeleper. Cilaka ibuna, aya naon apana? Ibu Hasanah manirep wae paromanana robah jadi sepa. Itu ibuna, Bapak pansenik teh amereun. Buah-buah bu si Asep teh. Bapak Rukmana bari terus kaharep dituturkeun ku Ibu Hasanah. Brai panto dibuka kakara oge brai Kolonel Van Houten geus marentahkeun ka anak buahna supaya ngagaradah ka jero imah. Atuh 5 anana terus ngagaradah ka jero unggal kamar dipariksa, unggal kolong ditempuan, malah kapara oge diteang. Tapi nu diteangan teu panggih irung-irungna acan. Ari Bapak Rukmana jeung Ibu Hasanah mah batiting polohok bengong sabab can ngarti kana urusan nu sabenerna. Can nyaho yen anakna geus lolos ti panjara. Bade milarian naon juragan teh? Da dirompok abdi mah teu aya naon. Bapak Rukmana nanyakeun ka Kolonel Van Houten. Wah, jangan pura-pura, disembunyikan di mana atas si Parman, Cuk Kolonel Van Houten. Nah kumaha kitu pun anak teh? Ibu Hasanah meni ngalelepar. Pocom, tuh si Parman malam tadi kabur sama teman-temannya, tangtu pulang ke sini. Ayo bilang inlander, di mana si Parman? Cik Kolonel Van Houten nyentak bari melotot. Aduh juragan, mangga teuing pilarian, ti kamari dicandaku juragan oge. Abdi mah geus teu pendak deui. Ampun juragan, abdi mah teu pisan-pisan kadang kapan ku pun anak komo bari nyumputkeun mah tobat teuing teu wararantun. Ceuk Bapak Rukmana mani rangkuh malum adu harepan jeung tentara Walanda, katambah jelas pisan anakna aya dina salah. Jadi mun teu nyopaan teh sieun kabarerangan, heug wae manehna ge ditibanan hukuman. Komo Ibu Hasanah mah da pangawak awewe harita teh mani ngadeg-deg teu sirikna rek ngumpolan maneh. Jangan sembunyikan penjahat, Allah jangan pura-pura, walaupun sama anak lo harus tahu, awas, Allah juga tangtu kue masukin ke penjara ya. Cuk Kolonel Van Houten ngancam.
Sumohon juragan, ari teu terang mah kedah diangkeun kumaha atuh ku abdi teh. Bapak Rukmana deui beuki ngadugdeg hariwang. Tidak mungkin lo tidak tahu, habis kemana tuh si Paman? Pulang? Lo orang tuanya mustahil tidak tahu. Apa lo tidak takut? Ayo pilih satu di antara dua. Apa lo mau dipenjara atau memberitahu? Membawa si Paman? Cepat jawab. Awas jangan mempermainkan kue. Cek Kolonel Panhutan nafsu. Aduh juragan, kumaha atuh, da abdi teh teu kadong kapan pun anak, ulah boro nyumputkeun dalam mendakan ge henteu. Mugi juragan kersa ngamaklum, bilih teu percanten mah mangga bae pilarian nu langkung taliti. Kolonel Panhutan kurang percaya gedig manehna ka jero. 5 soldadu kagenap manehna ngurilingan mariksa kamar, barang mariksa kamar tukang gebeg manehna ngagabeg sabab dina dipan aya nu ngajepat siga nu keur sare. Lantaran ingatanana ka Asep Parman we atuh anu ngagoler ge disangka nama tangtu Asep Parman. Padahal enak-enak lo molor di sini ha? Cik Kolonel Panhutan bari ngalengkah ka jero geus teu loba pikir deui colah hebah kuai nu keur ngaguhar teh diteunggol. Gorowok ngagorowok koreja cengkat horeng manehna teh mangsogot da eta we hudangna teh mani ngagurubung nyarekeun teu rewas kumaha da puguh keur ngeunah sareheg aya nu nenggel jol luncat bari slog pasang kuda-kuda. Boleh tidak sopan lu ya. Mangsogot meni nyentak, tapi barangnya ho ka Kolonel Panhutan mah manehna jadi dugdeg sabab ruas jeung ongkoh ngarasa sieun. Apa kau bilang kuai lompun nyalimu? Cek letnan bari karawak ngajawang baju mangsogot cekok. Mangsogot ditunggul bangetna. Atuh bangkiung manehna ngebangkiung nafsuna beuki gede, tapi teu ieu bisa kumaha rek ngalawan oge da sieun ditembak. Ngan huntu we kekerot kumisna hirup kaluhur ka handap. Monyet, lu berani ame kue ha? Awas, kue mampusin ya, cek letnan deui. Ampura we gan, manawi teh sanes juragan. Aduh, ulah gan, ulah ditembak abdi mah. Mangsogot maningala lepar. Takut kojol ya? Kenapa lu takut ha? Kantonan we juragan sieun mah margi aduh bahaya upami abdi teu ditembak. Abdi moal tiasa mayar hutang kan. Di dunya teh seueur hutang, kumaha upami abdi ditembak mah moal aya nu mang mayarkeun. Biar kue ampunin. Tapi lu harus bilang terus terang, lu jawab yang betul. Cek Panhutan deui. Mau tanya apa juragan? Abdi mah bukan embah, tidak tahu menahu. Upami kedah tahu mah kacibuntu wae seueur bade tahu kumaha ge aya. Cek mangsogot los-los kana tahu. Bukan tahu monyet. Kuai mah tanya si Parman, lu umpetin di mana Abdi juga tidak tahu juragan. Tobat daek hirup daek salamet. Abdi tidak tahu. Mangsogot manehna oge geus boga sangkaan yen Asep Parman teh geus lolos ti penjara. Dalamun aya mah piraku teu diteangan. Dicala yang betul awas lu ngebohong, kue rumpun nyawa lu. Ya kalau tidak tahu kumaha juragan, boleh disumpah abdi mah. Kunaon atuh juragan teh cileureun, tembal mangsogot. Peltom cekretna nu tadi beri ngababuk banget mangsogot cepet atuh cenah. Mangsogot meni molotot, pipina ngagelang beureum tepak ramo rek ngalawan oge teu bisa ngan panon wae molotot. Amarahna ngalentab-lentab. Kamu tidak mau bilang ha? Iya, saya tidak tahu kan. Kalau tidak tahu tetap abdi tidak tahu. Kulantaran diteren-teren oge mangsogot tetep teu daek ngaku da puguh nya deui manehna mah teu nyaho. Atuh Kolonel Panhutan kapaksa balik heula. Keun engke cenah engke diteang deui. Awas, kue mau datang lagi nanti
Kalau si paman ada, lu semua aku bawa ke penjara ya. Kolonel Panhutan ngancam ka Ibu Hasanah jeung ka Bapak Rukmana. Geus kitu mah genepanana terus baralik deui rek neangan ka tempat nu sejena. Saditinggalkeunana ku Kolonel Panhutan Bapak Rukmana jeung Ibu Hasanah ting harulang bari ngumbar Cipanon sahanteuna hate nu jadi kolot nempo anak jadi buronan jadi penjahat mah teu weleh hariwang sok sieun anak cilaka nepi ka binasa ditihang gantungan. Komo Ibu Hasanah mah terus megruk cerik teu eureun-eureun. Kumaha wae atuh ibuna nasib anak urang teh. Muhonya apa nak cing atuh tulungan kumaha wae carana sangkan si Asep aya dina kasalametan tiasa bebas tina hukuman da abdi mah hariwang apa nak puguh we hari-hariwang mah bapa oge kacida manghariwangkeunana tapi geus dalah dikumahakeun da geus kieu buktina bapa oge lain teh nyaah lain teh hayang nulungan ngan kudu kumaha da puguh hese narekahanana saha geura nu rek wani ngalawan pemerintah Walanda. Keur mah lain lawaneun katambah-tambah anak urang aya dina salah geura we emut ku ibuna rek bisa ngabela kumaha atuh bapak teh. Ieu mah anak urang nu bedegong teu beunang dipapatahan kana bener. Kamari mun nurut ulah ngalawan mah meureun bapak pansenik ge aya keneh ampunan tur gede kapastian anak urang ge moal nepi ka dipenjarakeun. Ari ieu mah kumaha mawa karep sorangan kana omongan kolot teu nganggap pisan. Ayeuna kajadian anak kieu pan kolot keneh nu riweuhna mah dipikiran kumaha da sidik matak bingung ka bapana oge. Ari diantep dikajenkeun kumaha da puguh ka anak bapa mah jadi bingung kumaha ngabereskeunana. Leuheung mun kapanggih tur daek dibereskeun kumaha mun teu nurut apan kamari ge ku ibu kasaksian dibejaan ku bapa teh kalah malik ngalawan teu sirik narek maehan ka bapa teh cing emutan ku ibuna. Ceuk Bapak Rukmana bari ngahrog hate ngarakacak aya sedih aya karunya aya ngewa aya mupuas da memang sanajan karunya oge kanyeri hatena mah teu bisa dipiceun atawa dileungitkeun. Komo ingat kamari ditenggel ku anakna mah kanyeri beuki nambahan ku Ibu Hasanah oge memang karasa ngan ari indung mah sok gede hampura leuwih-leuwih ti bapa. Mohon Pak kumaha wae atuh abdi mah sok sieun nyawe si Asep teh ditibanan hukuman mati. Upami pejuang pembela bangsa sareng nagara mah dihukum mati oge aya kasebutna jadi pahlawan. Urang oge sahanteuna moal sedih teuing ieu mah dihukum ku alatan jahat. Aduh ampun teuing wirang panginten Pak urang teh ceuk Ibu Hasanah bari nyusutan Cipanona. Nya eta atuh ibuna si Asep mah rek ngawirangkeun urang we ieu mah apan urang teh sakitu pada muji pada ngahormat. Kira-kira anak urang ayeuna sakieu oge meuni geus asa mapagaceuli ngungong tatangga ngaromongkeun ceuk Bapak Rukmana deui semunu ngalimba. Keur kitu di luar aya nu asup ka jero ka tempona susulumputan siga nu sieun kanyahoan ku batur. Horeng manehna teh Asep Parman nu ngahaja datang manggihan kolotna ari maksudna teh lian iwalti rek menta kabeh reja kaya indung bapana. Boga niat kitu teh dumeh wae kaangsonan ku si Loreng ari Asep Parman jeung si Loreng teh nyumput di Cimindi di imah babaturan si Loreng. Dasar Asep Parman teh dihatean kitu ku si Loreng teh jolnya tujuan nya harita keneh Asep Parman manggihan indung bapana sedeng si Loreng ngadaguan tar midi da kitu jangjina hasil teu hasil oge Asep Parman kudu buru-buru balik deui. Puguh Ibu Hasanah jeung Bapak Rukmana reuaseun pisan kadatangan ku Asep Parman teh sakedapan mah olohok bingung. Ari Asep Parman terus ka jero nyamperkeun pok nanya bari nulak cangkeng teu diuk-diuk acan. Dia aya nu nyusul eueuh Pak.
Cikeneh Bapak Pansenik ayeuna geus baralik deui engke cenah reka dieu deui ari maneh nanaonan sep ngahariwangkeun teuing kolot matak naon mun cicing tong kakaburan bongan di penjara oge bongan kalakuan maneh nu teu bener ceuk Bapak Rukmana bari netep. Cicing Pak tong pipiluan kana urusan kuring ayeuna mah kuring geus embung ngadenge deui atawa ibu mamatahan kuring geus bosen lah leheng mun mawa kana bener leheng mun nganterkeun kana kahayang kuring da ieu mah kalah nyilakakeun kalah ngaboratkeun lain kadua nulungan ngabela ka kuring teh kulantaran kitu geus Bapak jeung Ibu tong pepilueun sanajan kasebut indung Bapa oge ku kuring moal rek dugugu ayeuna oge kuring datang ka dieu teh lain rek menta dibapatahan lain rek menta ditulungan tapi rek aya perlu nu kacida pisan pentingna ceuk Asep Parman bari ngalejeg sakitu nu ngajarantul hareupeun indung bapana sorangan oge ih da teu diajenan pisan abong jelema anu geus koleng lat wae poho kana bebeneran teh. Bapak Rukmana jeung Ibu Hasanah maniting raranjug ngadenge omongan anakna kitu teh heran kabina-bina nempo nu jadi anak robah adat-adatanana ayeuna mah jadi kawas nu gelo eueuh ngajeunanana pisan. Eling Sep kunaon Asep teh manibat asa robah pisan pan ieu teh kolot Asep cing atuh istighfar ceuk Bapak Rukmana. Nah da kuring oge teu gelo waras keneh teu kaasupan setan na kudu kumaha atuh kuring teh tempas Asep Parman. Nah nganggap naon Asep teh ye digoreng-goreng ge ye indung Bapak Asep memang indung Bapak tapi ari teh nya teu bela mah ku kuring moal dianggap malah disaruakeun jeung musuh saha nu rek ngahalangan saha nu nyalahkeun ku kuring dipaehan nya cing rek aya perlu penting naon atuh Asep teh. Ibu Hasanah harita nanya ka Asep Parman dengekeun kuring ayeuna keur jadi buronan hirup kuring geus kagok asong rek jahat sakalian ambe moal kapalang ayeuna datang ka dieu rek menta sakabeh rajaka ya ibu jeung bapak keur bekal kuring di pangumbaraan tak kitu maksud teh dibikeun nuhun teu dibikeun ku kuring tangtu dipenta kalawan kekerasan ceuk Asep Parman. Mungguh Bapak Rukmana jeung Ibu Hasanah beuki olohok. Nah rek ngumbara ka mana Asep teh dari ceuk Bapa mah tong ingkah anggur mah geura sadar geura pasrahkeun diri ka Bapa Pansenik ambeh maneh moal borat teuing dihukumanana ari kitu mah abur-aburan bari sanajan mawa bekal loba oge tetep moal tenang tur tetep benang katewak dari nu salah mah sanajan kabur ka awang-awang oge kudu wae awal akhir mah katewak. Bapak Rukmana nyoba ngelingan nu jadi anakna. Waktosna kabujeng see pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.